kocap kacaritakeun. Si kabayan anu geus kungsi ngarandapan kajadian teh depi kahayang ku manehna nyaeta dina kapal cai keur kukurilingan aya nu ngajongklokeun teh. Si kabayan mah pundung tuluy balik deui ka lembur. Si kabayan anu balik ka lembur maklum hari indit mah duaan jeung si kemot. Hari ayeuna mah balik dengan sorangan. Atuh antukna si kabayan balikna teh tejol nepi ka imah. Kalah ka oplet mengkol heula ka warung. Barang gek si kabayan teh di warung. Aduh, Mang. Punten Bang. Nyungkeun kopi ya. Nyung kopi pahit abdi mah. Ceuk si kabayan lengkahna katempo nu capek. Lenghapna oge pon kitu deui. Aduh, mangga kabayan geus di mana ieu laing teh? Meni pikawatireun kitu tadi lempang lenghoy eta napas ge meni nyenean kemis. Teu perlu nyaho Bang. Uing teh lah. Aduh, geus ieu Bang. Geus gawe. Gawe di mana ieu laing kabayan? Teu perlu nyaho Mang. Pastina mah jauh pisan. Pake geuning kabayan lampar lalampahan maneh teh. Bari nyodorkeun kopi ka si kabayan. Ai lalaki Mamang ulah ponok lengkot. Gede gawani komo deui lalaki mapan. Boga tanggung jawab mah. Ceuk si kabayan bari suruput minum kopi. Barang si kabayan rumpah-rampah. Si kabayan teh harita rua sabab manehanana teh nyekel duit saperak-perak acan. Barang diinget-inget ku si kabayan sing horeng duit anu ngan 2 perak teh murag meureun pas manehna dijongklokeun ka laut. Pikir si kabayan nyaho kitu mah diburuhan 100 juta. Meureun dicokot. Kan tapi dalah dikuma waktu nu geus kalangkung teu bisa dibalikan deui. Si kabayan harita negara-negara maneh bari mikiran kumaha carana teh nyekel duit tapi ieu ngopi supaya teu piomongeun. Si kabayan harita boga ide. Bang, hi kopi teu make bala-bala mah moal nguna Mang. Jangan bala-bala nama. Sadora deui usip Mang warung teh bala-bala kana pilih. Si kabayan harita anu disodoran ku bala-bala katingalina teh kalah beuki reupkeun rai bias. Beuki hariwa teu ieu bayareun teh beuki nambahan. Anu satadina mah pamikir si kabayan teh sugan we di warung eta teh nu ditanyakeun ku si kabayan teh eueuh. Tuluy si kabayan dek api-api ambek ngarah diusir supaya teu waka mayar harita. Maksudna si kabayan Aduh, meni kumplitnya Mangnya bala-bala ge aya wayah ieu. Nya atuh da kumaha kabayan ayeuna mah kudu sagala siap jeung sadia. Mata keumang ti nyubuh ieu teh ngagorengan jeung sagala rupa. Ai eta Mang, jomro aya? Aya, dek sabriji kabayan. Henteu, ari da gehu. Gehu ge aya. Gehu aya. Jomro aya, rawuan burayot komplit kabayan gogorengan mah. Aduh, naon atuh teh aya Mang? Dek naon ieu teh maksudna nanyakeun teh aya ieu maneh? Anu teu, ieu maksudna teh aya na ayaan.
Ari nog hayam aya mah. Aya nog hayam dek nog hayam negeri dek nog hayam kampung kabayan. Ari ieu mah nog itik nog meri. Aya nog meri ge butuh saberiji kabayan. Tembal nu boga warung. Ari maneh teh nanyakeun naog jeung sagala rupa ieu teh keur naon kabayan. Uing mah dek meuli atuh mang nanyakeun heula. Jadi ngerasa kalian hari mang gaduh nog entok aya nog entok jeung entok nage aya. Aduh naon nya euy. Si kabayan harita anu pusing naon anu kudu ditanyakeun pikeun nyieun pucuk ti girang jeung nu eta dagang. Harita si kabayan inget yen di Indonesia teh aya komodo. Aduh bang, bing teh lapar lah. Jika tu sanggup juga ngis asak. Asak dek jeung naon dengan anak kabayan dek jeung naon. Edek jeung daging entok, edek jeung daging hayam, dek jeung tahu atawa jeung naon. Uing mah, pokona mah kajeun mahal gedek dibeli hayam jeung pais komodo mah. Hoyong hiji dibungkus ku daun jauh. Uing dibayar. Namun eueuh uing mah dek bunuh, dek balik uing mah moal dibayar ka BG. Ari maneh kabayan buah kausap koron. Manya komodo dipais setepan eta teh hewan dilindungi. No mang. Uing hayang. Awana mah ieu mah uing mah kieu we. Lamun eueuh uing dek ini. Sugan mah maneh teh kausap korot sia ontot. Ceuk nu boga warung terbaik. Si kabayan jeung nu boga warung patorong-torong. Atuh antukna. Si kabayan ngaleos indit bari pukul tus. Padahal mah eta kajadian teh supaya si kabayan kapangpalehkeun pikeun ditagih. Ngan si kabayan ge mikir manehanana teh boga kewajiban nyaeta kewajiban pikeun mayar. Si kabayan balik deui. Bang, ieu uing dek bieu kopi jeung bala-bala can mayar. Ku uing teh dek dibayar ieu. Uing mah da moal nipu. Ngan uing dek mayarna lamun geus aya pais komodo. Geus aya can pais komodo. Eta bieu nu geus ini datang deui nanyakeun pais komodo eueuh kabayan eueuh. Nya geus aduh. Ai eueuh mah uing dek balik ka deui ieu. Kopi mah dek dibayar ku uing. Ngan beda engke uing mah mayarna mun geus aya komodo. Ceuk si kabayan leos. Tekung si lila si kabayan datang deui. Gidi. Mang, masih aya komodo teh, uing dek mayar kopi. Ari maneh kabayan? Tembal nu boga warung, tangtung bari mulak cangkeng. Atuh katingali pisan nu boga warung teh amok. Sakali deui maneh nanyakeun komodo. Didagor sia kulinggis kabayan. Balik. Si kabayan harita balik. Ngan teu par. Anger wae tekung si lila si kabayan datang deui. Ayeuna mah nu miheulaan ngomong teh nu boga warung. Dek nanyakeun deui komodo maneh kabayan. Lain mang. Dek namut linggis. Linggis di mana kabayan pan ieu teh warung ari maneh. Linggis keur naon di warung? Moal bisa dipake ngiksikan engkol. Ya tuh teu aya linggis memang manawi tos aya komodo. Ieu teh bade mayar samedan abdi teh. Astagfirullahaladzim. Balik sia kabayan geuskeun bae kopi matong jadi hutang. Balik sia. Si kabayan harita nu ngadenge iklan si Mang Warung
tuh atoh bari ngagandelang balik heheot